nyanggakeun dedeg pangadegna jang duk-duk anu sakitu sampulurna. Paripaos ti luhur sausap metu ti handap sahibas dampal sapatu di tengah-tengah sagede mutu. Mantena nyanyanak anu ngarengkol kawas kohkol, anu ngaringkuk kawas kuuk. Saur ibu mah kadang osop muruku sunu lamun teu manggih samingu. Anu ngagaduhan sifat karakteristik anu khusus nyaeta lamun katiisan alabatan tahu, lamun kahaneutan alabatan batu. Sok kadang ngiring bitu dina waktos malam tertentu. Duka malam naon eta mah, mangga we eta mah proyek masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nazaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Kembang malati anu ligar dina ati anu ngajantenkeun tawis kahormatan islami, urang sami sanggakeun kalimah puji ka Zat Ilahi Robbi anu maha suci. Kembang campaka anu ligar dina dada anu ngajadikeun hiji tanda kakawasaan Allah anu murbeng alam semesta, urang sanggakeun kalimah puja ka Zat Allah anu maha wisesa. Kembang gadung anu gumulung dina jajantung sebagai tawis menekungna urang sadaya ka Zat Allah anu maha agung, urang sanggakeun kalimah syukur ka Zat Allah anu maha Ghafur. Ku ngalangkungan tanjiji hadis mantena urang tiasa dibocetrakeun dina wangkit anu ayeuna. Kalayan kudrot irodah inayah mantena titis tulis ti ajali kulak canggeng gejebur batuna. Wangkit ayeuna di dieu kieu ayeuna urang aya dina tapak damelna Gusti. Urang dikempelkeun ku Nu Maha Kawasa dina raraga ngajalin silaturahmi, wabil khusus kula warga besar Bapak Abdul Daleg sareng Bapak Asnaib, umumna kumna urang sadayana salaku umatul muslimin wal muslimat anu pamudah-mudahan ku kempelna urang sadayana dina haflatul mubarakah ieu masing kalebetkeun kana hiji doa. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suman. Nun Gusti mudah-mudahan kempelna abdi sadaya dina ieu patempatan Gusti ngalungsurkeun rahmat barokah utamina di sasih Rajab anu ayeuna. Oge dina sabubarna ieu acara mugi-mugi sadayana aya dina pangraksa pangriksa anu maha kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat miwah salam kawilujengan mugi-mugi sapapaosna oge salamina kakocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana anu janten kakasih urang sadayana, panghulu urang sadayana, panutup para nabi para rasul, habibana wa nabiyyana wa rasulana wa karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge pamudah-mudahan masing kalelerkeun kanu janten kulawargina, sahabat-sahabatna, tabiin atba'u tabiin, tug faragad dugi ka urang sadayana anu pamudah-mudahan ku ngalangkungan silaturahmina oge nyaksenan jatuh gramina jang duk-duk kaneng eueuy ieu sing ngajantenkeun cukang lantaran kana kengingna syafaatul uzma mantena kin di yaumil jaza. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ti payun simkuring ngahaturkeun sewu nuhun ka pangresa pengatur waktu pangjajab ieu acara anu parantos maparinan lolongkrang waktos kanggo biantara simkuring dina ieu pasamuan. Pamudah-mudahan mantena di paparinan kawilujengan, kasehatan oge panang tayungan ti Nu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hormatin simkuring wabil khusus kulawarga besar Bapak Asnaib kalih Ibu Yak anu ngajantenkeun besan Bapak Abdul Deleg kalih Ibu Iteung anu alhamdulillah ayeuna mah parantos saha janten besan. Anu salajengna simkuring ngahaturkeun salam hormat baktos ka para alim ulama, para juama, para pupuh lemur papayung desa, aparatur pemerintahan, tikawit Bapak RT na, Bapak RW na, Bapak Kades na. Kum kasadayana para ibu bapak hadirin wal hadirat tamu uleman anu kusim kuring dipihormat. Pamudah-mudahan ku Allah salamina dimulyakeun. Tipayun ngabantun asma kulawarga besar Bapak Abdul Deleg kalih Ibu Iteung anu diwuwuh ku para dulur diabring ku kadang wargi dialit-alit ku para sobat. Satu acananya lumaku ngadugikeun naon rupi pamaksadan. Simkuring nedasi hapunten anu saageng-ageungna ku kasumpingan rombongan simkuring. Boh bilih teh mah teu sapagodo sareng sakumaha kabiasaan adat istiadat di ieu tempat margi paripaosna ciri sabumi cara sadesa anu tinangtosna kakedahan simkuring sareng rombongan kedah tiasa pinah cai pinah tampian ngadaptasikeun nyesuaikeun sareng adat kebiasaan anu aya di dieu. Ku ayana hal eta nedasi hapunten tina kakirangan kacologogan simkuring sapara kanca kalih rombongan. Naon rupi kirang titi duduga prayoga anu memang sanes bade ngalalaworakeun, sanes bade ngamomorekeun ka sahibul bait dina ieu kesempatan. Salajengna simkuring anu sakumaha tadi disepuhkeun, tapi punten simkuring mah teu acan sepuh Bu. Masih keneh anom, saru haji teh mah masih keneh pajeng ka barudak SMA. Nah nyarios teh malah kadinya. Jadi rada luak liuk simkuring teh. Teu emut polisi dapur ngiring Bu. Punten we ka Kapolda tah polisi dapur pangnyaurkeun heureuy kitu ieu mah. Sanes anu disepuhkeun tapi ieu mah balas lak cukup sambung laku bibir sambung lebek tinu janten kulawarga Bapak Abdul Deleg kalih Ibu Iteung ka papancenan tugas kanggo ngedalkeun naon rupi anu sakumaha tadi didugikeun ku Bapak pengatur waktu pangjajab acara. Ku ayana eta simkuring ngaraoskeun bingah amarwata suta. Bingah kagiri-giri lir ibarat gunung tanpa tutugan, lautan tanpa tepian, leres-leres kagunturan madu karagragan menyan bodas. Naon margina simkuring engal gasik ditampi, engal ditaluntik, geksor langsung ditaros naon rupi pamaksadan pasejaan. Anu sakitu katawis abring-abringanana, anu tara-tara, anu biasa namah jangduk-duk apel kaneng eueuy teh mung nyalira. Dina dinten ieu mah benten anjeunna diwuwuh kuno janten sepuh diabring ku kadang wargi, dialit-alit kuno janten sobat. Sok sanaos tos kajudi ku pribumi tos katebak kuno hempar, bahkan naon salaresna anu kedah disarenkeun ku simkuring data diatos ditampi sapuratina ku kibesan di dieu. Mung ieu mah dina raraga urang ngamumulai adat parahyangan anu aya di tatar Sunda. Ceuk sanaos istilahna ngabejaan bulu tuur tos kajudi ku pribumi tapi urang sami ngamumulai dina raraga rentetan rondon acara pernikahan. Sok aya istilah acara serentampen. Nah ku ayana hal eta simkuring seja ngedalkeun naon rupi galeuh manahna simkuring galeuh manahna tinu janten kulawarga Bapak Abdul Deleg. Anu kahiji simkuring seja nyanggakeun silaturahmina antawis kulawarga besar Bapak Abdul Deleg kalih Bapak Asnaib anu pamudah-mudahan ku ngalangkungan silaturahmina ieu secara pribadi khusus, secara kulawarga khusus walatra sadayana umatul muslimin wal muslimat para tatamu anu sami hadir dina ieu pajumuhan. Mudah-mudahan ieu lain ngan saukur urang nuju di dunia tapi sing paragad penak engke di akhirat kempel dina sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sing tiasa ngarahi jaminan sakumaha pidawuh Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Mudah-mudahan urang dipaparinan jembar rizki kalayan tiasa diangge ibadah. Mudah-mudahan urang dipanjangkeun yuswa kalayan diangge ibadah. Oge mudah-mudahan silaturahmina ieu sing ngajantenkeun hiji tawis anu utami tanda nyata anu utama di payunan Allah anu Maha Kawasa. Urang digolongkeun janten ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bahan katampi silaturahmina simkuring sarombongan sareng kadang wargi sadayana anu aya di wewengkon Bojong Pasengsol ieu. Mudah-mudahan kamitraan ieu sing ngajantenkeun erat ukhuwah syakhsiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah baladiyah. Anu kadituna tiasa ngajantenkeun kakiatan ukhuwah islamiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring seja nyanggakeun silatul wa'dina jang duk-duk kaneng eueuy ngadugikeun anu janten janji pasini
nyangereudkeun rasa kadeudeung dina sababaraha waktos anu kapengker mantena parantos ngagelar acara melamar anu alhamdulillah simkuring ngiring nyaksenan alhamdulillah kakuping kasaksenan cek kasarna teu ngeunyem ceuli batur teu ngeunyem panon batur alhamdulillah tinu janten kulawarga besar Bapak Asnaif anu janten sepuhna ku anjeun neng eueuy nampi kana lamaran Jang Dukduk sehingga ku ngalangkungan khidmahan tersebut tinangtosna Jang Dukduk ngagaduhan janji pasini anu parantos ka patri dina ati sanubarina hoyong dugikeun ka jucung ka jatuh gerami pamit teh mah kapungkur sababaraha sasih anu kapengker nembe janten kembang alhamdulillah ayeuna kapetik hasil ka ala buahna sah janten suamina neng eueuy atuh salajengna simkuring sejang ngadugikeun silatul mali mangga nyanggakeun aya anu dijingjing aya anu dipangku aya anu dikeupel aya anu ditanggung duka naon eta mah eusina dibungkus teh sanes mahal ku pangacina tapi tilam ka isin bilih katawis ku pribumi utamina bilih ka kebulan oge kapanasan ku ayana dibungkus kitu teh sanes berarti spesial dina pangaosna berharga dina bendana tapi ieu mah mangrupikeun tilam ka isin mangrupikeun hiji ragi anu janten sepuhna oge kadang wargina nyanggakeun silatul malna nyanggakeun sidkahna utamina kanggo kulawarga besar Bapak Asnaif kalih Ibu Yak-yak mudah-mudahan tiasa bahan katampi oge sing janten ragi dina raraga ngawangun rumah tanggina neng eueuy sareng Jang Dukduk amin ya Allah ya rabbal alamin salajengna simkuring nyanggakeun silatul jirmina nyanggakeun dedeg pangadegna Jang Dukduk anu sakitu sampulurna paripaos ti luhur sausap metu ti handap sahibas dampal sapatu di tengah-tengah segede mutu mantenanya nyanak anu ngarengkol kawas kohkol anu ngaringkuk kawas kuuk saur ibu mah kadang osok muruku sunu lamun teu manggih samingu anu ngagaduhan sifat karakteristik anu khusus nyaeta lamun katiisan alabatan tahu lamun kahaneutan alabatan batu sok kadang ngiring bitu dina waktos malam tertentu duka malam naon eta mah mangga we eta mah proyek masing-masing nyanggakeun rambutna sahelai amakanana sadami sagala rupina kaiget taligeungna katut kakiranganana mangga nyanggakeun silatul jirmina nyanggakeun jasad pangadegna Jang Dukduk anu sakitu buktosna mangga spesial ditampi wae ku neng eueuy alhamdulillah ayeuna hidup duaan parantos ngagaduhan STTB surat tanda tamat bobogohan atanapi surat tiasa tidur bersama atuh Jang Dukduk tos ngagaduhan SIM surat izin mondok bersama tong hilap Jang hidup sadiakeun ATM na kanggo mensahkan SIM sareng STTB na anu tadi naon ATM teh alat tusuk manual tangtos eta mah barih digesekeun kana BCA naon ari BCA barang cooeun AA nah mangga eta mah kantun prung we dina waktosna teu kenging ayeuna ka ade da dipanjang-panjang oge kadinya deui di ponok-ponok oge kadinya deui utamina panginten simkuring parantos nyorojod tuur hapunten anu kasuhun angkat ti legok dosol sakitu tebihna muter heula dugikeun ka Andalusia jeung ka Eropa angkat ba'da subuh qobla seubuh hoyong mulih qobla zuhur tapi ba'da zahar hapunten anu kasuhun panyerenan simkuring tebih tina kautamian anggang tina kautamaan seueur saur bahe carekna tina naon rupi bahasa anu teu sapagodo sareng undak usukna entep seureuhna maklum simkuring sanes ahli dina nyarita nedana wakupna putus langkung tepang halang bobok sapanon carang sapakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.